Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna teh cikene manehna siga anu geus sagep-gepeun ngawasa ka cinta nyinana Darmi sabab geus bisa mawa tawanan anu ngaran Menir Van Dehern. dugi gadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Gaya wae gogoda teh make pasaran jeung si Adhari sagala rupa. Nasib ceuk pikirna jajaka senawa pusing. Manehna kapaksa jiga anu leah mikeun tawanan kaki Adhari. Sabab lamun teu kitu tangtu nyawana moal salamet. Ngan sugan we lamun geus tepung jeung si Marongge, si Adhari bakal kaboker belegugna. Aing ngarep-ngarep maranehna jadi jogol, parebut bikang lah, resep beureuy. Ceuk pikirna deui. Sugan we dua anak kalojor. Teu lamun nya kitu nya awal akhir aing nu bakal unggul menangkeun si Darmi. Cenah namu lamunan balik deui ka dinya lamunanna teh bolak-balik dekok ya mitra. Jajaka sanawa teh abur-aburan. Tapi henteu ari jauh ti desa kalihan asih mah. Da maksudna oge hayang geura nampak beja palastrana Ki Adhari atawa Tuan Mark Ronghestan alatan parebut nyinana Darmi. Nu matak basa rakyat kalihan asih geus bring deui ngarungsi ku jajaka senawa kasaksian pisan. Malah ceger entesna aya-ayana heudeuk kamarana cenah. Mani ngalabring init sirim kitu jeung nah di lolobana mah awewe katut barudak leutik. Ceuk hatena ti kaanggangan ngan bae sanggeus nyaho moal aya pibahayaeun manehna mimiti wani ngurumuyna jajaka senawa teh kabireungeuh ku anu keur ngalabring. Satadina geus aya anu usul sangkan eta budak ngora dicangkalak bae. Malamun bisa mah podaran we ayeuna kene lah. Teu man jalma kitu patut mah. Ceuk nu keur ngawal abringan pangungsi sabab geus kabere beja ngeunaan talajak jajaka senawa anu sabenerna. Ngan bae ku anu keur ngaluluguan rombongan gewat dipahing. Ulawa ka kene antep deuk naon manehna megat-megat urang. Malah saheulaanan mah sararea kudu pura-pura acan nyaho kana talajakna. Keun we dan waro lah pura-pura teu nyaho. Ceuk lulugu rombongan anu katelana Ki Raksa. Turnya sanggeus deukeut Ki Raksa tumanya ka jajaka senawa bari riuk-riuk teu boga masalah. Ari sia ka mana euy? Batur mah pahibut nyangkalak Menir Van Dehern. Ceuk Ki Raksa neuteup jajaka senawa. Anu ditanya teu waka nemalan tatag. Da jiga-jiga keur uleng rek nemalan ku kalimah anu kumaha. Malah manehna mangadon malik nanya. Nah eta aleutan teh edeuk luntak ka meuni cenah. Oh, da nikah mah teu ilu biung jadi bae
coba apa karena kejadian di lemur tema laki raksa bari nerangkeun yen awewe jeung barudak kudu diungsikeun bisi kumpeni ngajorag deui maranehna pasti hayang merespati euy sabab menir panderen terlaya sanggeus kacang kalak malah digusur di bawah ka lemur omong Ki Raksa saha anu menang sayembara menangkeun Nyi Nanah Darmi ceuk Jajaka Senawa manehna acan apaleun yen Nyi Nanah Darmi aya dina eta aleutan sabab ngaleutna rada di tengah ku sabab Jajaka Senawa kalah katumanya soal nu meunang sayembara atuh ku Ki Raksa teh diterangkeun yen tug kadenget ieu acan aya anu dianggap sah menangkeun eta sayembara nya nu jadi perkara Ki Adhari di Cangcaya anu unggul sayembara jadi Nyi Nanah Darmi teh hayang apaleun pisan euy saha cenah anu sabenerna nyangkalak menir panderen teh ceuk Ki Raksa nyaritana ngahaja rada ditarikeun sangkan kadenge ku sasaha kaasup ku Nyi Nanah Darmi demi ngadenge carita Nyi Nanah Darmi gitu ngan luk bae Jajaka Senawa ngeluk tungkul bari nyurucutkeun Cipanon namane make ceurik euy ceuk Ki Raksa jiga anu heran ditanya kitu atuh daradad Jajaka Senawa teh nerangkeun yen cenah sabenerna mah manehna pisan anu geus nyangkalak menir panderen teh aneh atuh euy onggoh ani anu geus nyangkalakna tapi anu ngagusurna kalah ka Ki Adhari kumaha eta teh make bisa kejadian kitu jeung tadi maneh make tumanya saha nu meunang sayembara nah lain ku maneh anteurkeun tawanan teh ceuk Ki Raksa tetelepek jiga anu panasaran ku sabab kitu atuh Jajaka Senawa teh beuki cacarita kalawan panjang lebar yen sabenerna mah estu manehna pisan anu geus nyangkalak menir panderen teh ngan di tengah jalan pasaranok jeung rombongan Ki Adhari manehna teh kalawan paksa pirusa ngajabel tawanan awak kami disundrungkeun kana kamari saat ceuk Jajaka Senawa nyieun dongeng anyar karunya teuing atuhnya jeung aya ku jahat eta Ki Adhari cing mireungeuh meureun aya tapak tatu meureun tah da disurungkeun kana kamalir saat ceuk Ki Raksa ulak ilik kana awak Jajaka Senawa nyata kabeneran bohak da kabeneran muragna ge kana kamalir saat anu pinuh ku jujukutan ceuk Jajaka Senawa manggih pijawabeun sabenerna mah loba pisan pananya anu rek diasongkeun ku Ki Raksa teh ngan bae ku manehna ditahan-tahan heula teu heula cenah engke dituntut malah ari geus kitu mah Jajaka Senawa diajakan gabung kana rombongan akon-akonna mah jang namahan tanaga dina ngawal awewe jeung barudak itu di tukang Nyi Nanah Darmi ge milu karunya teuing manehna ayeuna teh hirup nyang celing ceuk Ki Raksa munguh matak ngageter kana jajantung Jajaka Senawa malah cek pikirna lakada lagi ning Nyi Nanah Darmi milu kana ieu aleutan nyaan teteh lah
aing anu baris menangkeun manehna teh. Ceuk pikir Jajaka Senawa geus miheulaan atoh. Jajaka Senawa ka Cidabungahna diajakan ngawal nungungsi teh. Kumanehna geus diajam yen di mana salse bakal nepungan nyinanah Darmi. Waing eudeuh ditagih janjina. Sabab manehna kudu percaya yen aing anu hak ka manehna mah. Ceuk pikirna mani bangring. Da nyawe mitra. Saban aya lolongkrang Jajaka Senawa, saban ngadeukeutan nyinanah Darmi. Mun sakalina ngajak ngobrol, selang-selang sok nyerempet kana urusan jodoh. Nyai, Ki Adhari teh jalmana hawak jeung sarakah. Da eta we pikeun ngahontal tujuan polah naon wae teu boleh dijalankeun. Ceuk Jajaka Senawa nya campah Ki Adhari. Jadi temalan bener ku nyinanah Darmi mah, sabab manehna ge geus apal pisan kana pola-pola jahat Jajaka Senawa. Ngan ku sabab ku Ki Raksa kudu pura-pura teu apal, manehna bisa nahan kaceuceub. Ku Ki Raksa alitan mengungsi teh dibawa jauh ka tebeh kidul, malah ngaliwatan Jati Gede sagala. Sarerea henteu apal rek dibawa ka mana maranehna. Bisa jadi cenah rek dibawa ka wewengkon Leuweung Jemet anu aya di Pawenang, anu acan dipikanyaho ku kumpeni Belanda. Daknya henteu salah tina panyangka, alitan teh dibawa ka jero Leuweung Jemet di wewengkon Pawenang. Nyaeta hiji tempat mencil hiduleun Jati Gede. Hiji leuweung anu arang kasaba ku manusia sabab dianggap sanget rumpil jeung hese di Sabah. Di eta tempat Ki Raksa marentahkeun nyieun sasaungan paranti ngarareb. Dina tiba sangungsi ka Leuweung Jati pangungsian anu mimiti teh. Para awewe katut barudak, wayahna marantuan. Sabab lalaki mah jumlahna ukur 7 kadalapan Jajaka Senawa. Sok we Nyai, ku akang nyieun saung mah. Ke Nyai mah lingih-lingih we lah. Ceuk Jajaka Senawa hayang ka alem. Dicarek mantuan kitu nyinanah Darmi nurut. Ngan bae lain diuk nganang-nganing. Tapi kalah ngaleos babantu ka anu sejen. Gireungeuh kitu atuh Jajaka Senawa rada kuciwa. Da lain kitu maksudna da kahayang manehna mah. Heug nyinanah Darmi teh aya campego, nyaksian manehna banding tulang, mangyieunkeun sasaungan nu dipiharep maturan mah kalah ka mantuan nu sejen. Jajaka Senawa salila di pangungsian teu weleh neangan tarekah sangkan bisa dideukitan jeung nyinanah Darmi. Saban nyinanah Darmi rek init kasisi walungan jang keperluan sapopoe ka asup rek mandi, Jajaka Senawa teu boleh ngasongkeun jasa sangkan bisa nganganteur. Kami mah henteu kudu dianteur da, masih kena jag-jag waringkas. Mun mah edeuk tutulung tu bantuan ini rapsi, karunya muru sisi cai teh kunang itek. Ceuk nyinanah Darmi ngasongkeun alasan. Lain gitu Nyai. Kakang mah hayang nalingakeun Nyai we wungkul da puguh geus kawajiban kakang ngajaga kasalamatan Nyai. Mun kabeh teh kudu dijaga ku kakang atuh ripuh temen meureun. Ceuk Jajaka Senawa.
ngaakangkeun padahal manehna mah umurna teh sahanapun nyinanah Darmi 1 tahun 2 tahun mah. Nah ada kewajiban tutulung mah kudu prah kasaha bae ulah diwilah-wilah temal nyinanah Darmi. Mitra kaum dangu sakali mangsa nyinanah Darmi rek ngisikan muru sisi walungan. Jajaka senawa anu teu weleh ngarodoho geus taki-taki arek nuturkeun bari rerencepan. Ceuk pikir jajaka senawa manikeun siah-keun siah urang ajar serana eta bikang teh bet jadi lineuk japati. Mangkade hati-hati teu bisa dibawa lemes ku aing tangtu sia dibawa kasar. Kajeun teuing nu penting mah hasil anu dicita-cita. Mitra, urang caturkeun cunuk dina waktuna, basa nyinanah Darmi keur ngelek boboko, muru sisi walungan, jajaka senawa ngojengkang tina rungkun anu bala. Tur ana geus kitu mah, ngan kewawak we nangkep nyinanah Darmi, mani pageuh naker. Nu ditangkep guguri nyalan, malah bari ngeke leungeun. Ngan henteu ari bari gogorowokan menta tulung. Lain nyinanah Darmi teu niat menta tulung, tapi cicing teu nyorowok teh. Jiga-jiga manehna geus ngarasa pasti bakal aya anu nulungan. Da jeung nya kabuktian. Sawaktu jajaka senawa nangkep pageuh kana awak nyinanah Darmi, ana burudul teh sabubuhan jalma ngepung-ngepung eta tempat. Mireungeuh kitu puguh we jajaka senawa ngarasa reuwas kacida. Sacongo buuk ge manehna teu nyangka yen polahna keur diintip-intip. Aya naon teh? Aya naon? Cenah miheulaan nyarita jajaka senawa teh. Jalma nu ngepung teh sasat mani sabodogna pisan. Malah sababaraha urang awewe milu ngamang-ngamang bedog deui. Montong aya naon nu puguh mah leupaskeun heula eta awewe. Sok leupaskeun eta awak si Darmi teh. Ka era maneh hareupeun jalma rea kitu patut. Nya, mun eueuh ka era pisan. Ceuk raksa deui. Tapi memang jajaka senawa bangun anu taya ka era atuh mitra. Keukeuh we nanangkep awak nyinanah Darmi. Ulah ilu biung kana urusan batur. Sasaha oge teu wenang ngahalangan kami. Ceuk jajaka senawa. Nama ke ulah ilu biung. Da kasalamatan sakumna pangeusi geus jadi tanggung jawab kami nya. Nu sejen mah ngan khusus kasalamatan si Darmi eta geus aya dina cangkingan kami. Naon anu jadi alasan bangna kitu? Sabab ari si Darmi mah sakedeung deui oge geus bakal jadi pamajikan kami. Nah, make ngaras yakin kitu. Har, lain teu heula geus disebutkeun. Yen anu geus hasil nyangkalak menir pandehren nya kami pisan. Nya eta kami mah acan ngarasa yakin. Kami teh hayangnya hukum acarana Andika nyangkalak menir pandehren. Sakanyaho kami menir pandehren teh jago ngabedil eta teh. Oge jago main gobang. Maknya pantar Andika bisa merukeun eta jalma bari Andika teu cecel teu bocel. Tuan Maronge mah balik di pangperangan teh yeuh wani boborot ku getih geuning. Kami acan yakin sabab kami sararea teu nyaksian Andika jogol rebutan nyawa jeung menir pandehren Riksen. Jeung pikeun ngayakinkeunana geus moal bisa sabab kajadianana oge geus lumangsung. Nya memang kitu. Moal bisa ngabuktikeun ari ayeuna mah. Tapi ke heula sakurang-kurangna kami sararea hayang ngabuktikeun
yen Andika teh nya jago dina pertempuran. Da lamun nyanyi Nanah Darmi hak Andika, kami sadarea moal deuk ngahalang-halang. Tapi buktikeun heula ka kami sadarea, yen Andika teh lalaki langit, lalanang jagat, kudu kumaha carana? Kami anu ngaran si Raksa, kung si Jogol jeung Menir Pandehren, kami kacanir Bangban teu bisa meruhkeun manehna. Sabab pangabisa eta bule jauh leuwih hebat manan kami. Tah ayeuna pikeun ngabuktikeun Andika jago, sok lawan kami. Lamun kami eleh ku Andika, kop bawa nyi Nanah Darmi. Tapi lamun ku kami Andika ge eleh, tangtu Andika teh geus ngabohong pura-pura jago. Kumaha? Sanggup? Ceuk Ki Raksa nangtang jurit ka Jajaka Sanawa. Pikeun sakedapan mah Jajaka Sanawa teh ngahulang. Manehna mikir kumaha cenah mun eleh meureun bakal kawiwirangan. Ngan lamun teu wani Jogol jeung Ki Raksa sarua jeung aku yen sabenerna manehna geus bohong. Ayo sia Sanawa lawan tak Ki Raksa lamun sia teu wani. Alamat ku aing sia dicacak ayeuna keneh. Ceuk balad Ki Raksa nyingsieunan bari ngamang-ngamang bedog. Atuh ningali kitu nu sejen ge pipilueun ngamang-ngamang bedog. Mitra tungtungna eueuh jalan sejen. Jajaka Sanawa kudu daek ngayonan Ki Raksa. Sabab mungnya bakal leuwih ripuh nadah ancaman nu sejen. Cik pikirna Jajaka Sanawa, sesubanan we. Ieu kalau teh bisa diperuhkeun, sabab cek manehna oge pangabisana teh jauh sahanapeun Menir Pandehren. Gitu manehna babalagonjangan. Malah manehna beuki gede hate bakal unggul, sabab salila ieu teh manehna sok nyeuprih ilmu kadugalan najan teu bari guguru ge. Atuh Jajaka Sanawa teh sot heula ngalesotkeun awak nyi Nanah Darmi, geus kitu singkil rek ngayonan panangtang Ki Raksa. Ki Raksa teh jalmana mah teu seseg teuing. Jangkung ge henteu deui. Malah umurna ge geus nincak kana 60 tahunan leuwih lah. Sapantara jeung nu ngadongeng mah jigana. Alah, piraku aing kudu eleh ku aki-aki pantara kieu yeuh. Ceuk pikirna bari masang kuda-kuda. Nu lalajo ayeuh-ayeuhan ngabobotohan. Malah maranehna ting corowok ngalerece Jajaka Sanawa. Dabongan ukuraga gerigi bari geperak mah acan. Ku sabab dianggap ngalilageun atuh akhirna Ki Raksa anu miheulaan narajang ka hareup. Sarabat geperak. Jajaka Sanawa ngagorowok sabab gadona kabeunangan ku siku Ki Raksa. Bangkyung awakna ngabangkyung malah namru di sisi walungan. Atuh anu larajo teh ting corowok. Hudang gawat hudang sia. Sabab lamun hudang alamat punuk sia di babuk popongkol. Ceuk nu lalajo bari ngamang-ngamang popongkol. Mireungeuh kitu beungeut Jajaka Sanawa ngaredak pias. Cek pikir Jajaka Sanawa terus rasa boa-boa. Tarajak aing anu ngababuk si maronge ku popongkol teh aya anu nangenan meureunnya. Padahal bisa jadi anu bieu ngancam-ngancam ku popongkol teh ukur padu hohoak we wungkul. Jajaka Sanawa cengkat deui bari nyusut getih anu ngucur tina tungtung bibirna. Hatena kumejot hayang males neungeul. Ceuk manehna bisa bae bieu kateungeuh teh alatan manehna kurang hati-hati. Atawa alatan nganggap enteng dume Ki Raksa ngaku aya di sahanapeun pangabisa Menir Pandehren.
Aduh. Jajaka Senawa ngagoak deui, basa dampaleungeun Kiraksa geus nyayang deui. Kana beungeutna, malah saterusna eta budak ngora teh beak diceceran ku Kiraksa anu sabenerna umurna jauh pisan, tapi usikna awak. Mani sakitu geusitna tur tekung si lila nganjurah roh bae awak Jajaka Senawa ngajurah roh terus ngarumpuyuk teu bisa hudang deui. Mireungeuh kitu ku anu lalajo disurakan jeung dilelece beak bersih. Malah sababaraha urang mah muru-muru tur ari geus deukeut ngan jekuk-jekuk najong kakemplong beuteung Jajaka Senawa. Nu sejena nyuruntul bari rek nyahcer ku bedog ngan Kiraksa geuwat nyarek. "Yo mah anjal-majal kitu mah kudu diberes sanyawana Kiraksa." Ceuk anu nyuruntul hayang nyahcer teh. Memang kudu dipodaran kuduna mah. Ngankeun bae eta mah kudu ngasaan kumaha rasana di bibirang jeung dicacampah ku alatan talajakna anu goreng. Manehna kudu mikir yen kahormatan jalma teh ayana dina kajujuran lain dina kasarakahan, lain dina linyok jeung bohong. Ceuk Kiraksa maper ka keuheul balarea. Tur ari geus kitu maleos bae. Jalma teh ting laleos ningalkeun Jajaka Senawa anu masih keneh ngudupung teu walakaya. Sarerea ngalabring balik ka sasaungan tempat ngungsi. "Kiraksa, bener gitu Andika teh kungsi eleh ku Munir Panderen?" Cek anak buahna basa laleumpang mulang. "Nyao, aing mah teh kungsi gelut jeung manehna. Bet neuleuh beungeutna oge kamari we. Geus ngababatang di palataran lemur." Temal Kiraksa. "Ngan sajagona bule, asa teu kabejakeun aya bule jago main boma. Oh dinanya aing kudu jogol pilaku make eleh ku anu teu bisa main bo. Aing mah nangtang teh. Hayang aya bukti we yen eta bebenyit teh sabenerna mah teu boga pangabisa naon-naon. Sipil lah. Sipil bisa naon. Jadi mustahil manehna make kudu meruhkeun si Dehren." Ceuk Kiraksa deui ngadengekeun unggut-unggutan bari sariri. Sabot nu sejen ngalabring mulang ka pangungsian ari Jajaka Senawa mah gawena teh ngan ngudupung we bari-bari jilan Cimata. Lain bae nyeri badan dumeta dijadi bulan-bulanan Kiraksa saparaka hanca, tapi oge manehna ngarasa nyeri hate. Anu lain papadana. Wirang magis jelas, lain tulunganeun. Cek pikirna bari ngalengis, nah nasib aing teh mana goreng-goreng teuing. Salila ieu rarasaan mah manehna teh ngan nandangan hinaan. Eueuh saurang ge anu hormat jeung ngajenan dirina. Kabeh ge ukur ngajejeleh jeung nganggap enteng. Cek pikirna deui naha naon kasalahan aing. Tepikeun ka ku pangeran ge aing teh jiga anu tara dipangmeunangkeun. Ceuk pikirna deui. Ngan ku sabab make tatanya perkara kasalahan, atuh sabot ngudupung gitu teh. Jajaka Senawa make nyaliksik diri segala rupa. Jajaka Senawa nyobaan nginget-nginget kakaliruan dina nyorang lalampahan hirup. Mimitina manehna inget kana pola manehna waktu mamawa sabubuhan urang kalihan asih ka markas kumpeni. Ku hayangna boga upah. Sacara ceceleng-cengan Jajaka Senawa seja laporan ngeunaan panyumputan Tuan Mark Ronghestan anu keur diburu ku pasukan kumpeni. Ngan hanyakalna tibatan menang pala, Jajaka Senawa kalaka menang palu.
manehna katut sabubuhan urang kalian asih anu teu tua teu dosa kalah ka dicangkalak jeung disiksa bebeakan. Malah nu jadi bapana katut anu sejena teu kabejakeun deui kumaha nasibna. Bisa jadi cenah palastra alatan teu kuat nadah panyiksa. Beuki diingat-ingat beuki karasa ku manehna yen salila ieu hirup teh nganyieun kasalahan bae. Jigana nu moal kasalahan kana laku lampah teh salila ieu aing sok boga panyakit sirik. Sirik ka jalma anu hirupna leuwih senang, sirik ka jalma anu hirupna sanggup ngabuktikeun cita-citana. Aing ge sok sirik ka jalma anu deungeun dipake pamujian. Ceuk hatena narawelang nataan kasalahan-kasalahan sorangan. Duh kumaha kana ye sangkan aing ulah boga sifat sirik pidik ka sasama. Ceuk pikirna deui kituna teh bari cangkat lelaunan, sanggeus kitu nyobaan leumpang bari jumarig jeug jeung lalimung. Jajaka sanawa leumpang dadalig degan ningalkeun eta tempat. Initna jiga-jiga anu hayang balik deui ka lembur kalihan asih sabab murut cepet ka tebeh kaler. Mitra kaum dangu tuna lalampahan jajaka sanawa anu keur kadungsang-dungsang hirupna. Ayeuna urang pindah ngabandungan ketak Tuan Mark Ronghestan. Sabot jajaka sanawa keur mikiranan nu kumaha ari tujuan hirup, malah Tuan Mark Ronghestan mah keur ti hot-hat ngawangun kakuatan militer sabab kukumaha bae oge manehna ngarasa yakin yen isuk pageto pasukan kumpeni pasti bakal ngajorag ka desa kalihan asih. Ayeuna urang kudu nyieun taktik anyar. Pikeun yang harapan musuh anu jumlahna leuwih badag enyum lain ku cara kamari nyaeta musyrikeun kakuatan, tapi sabalikna kakuatan kudu diperaikeun dibagi-bagi. Ceuk Tuan Mark Ronghestan dihareupeun anggota pasukan. Maha bagi-bagi pasukan sakan tetep kuat Tuan. Cek pangrasa kami malah kekuatan bakal ngulangan. Lamun kudu diperaikeun mah. Omong anak buahna acan ngarti karena taktik Tuan Mark Ronghestan. Atuh ku sabab gitu Tuan Mark Ronghestan nerangkeun deui taktikna kalawan merele. Akil maksud meraikeun pasukan jadi sababaraha bagian sangkan company age teu bisa museukeun kakuatan dina hiji kakuatan. Lamun kakuatan urang dibagi 10, tangtu kakuatan company oge bakal kabagi 10. Tangtu kakuatan company oge bakal kabagi 10. Ceuk Tuan Mark Ronghestan. Tepikeun ka anu ngadengekeun ungut-ungutan, tanda mimiti ngarti kana eta taktik. Saban kelompok kudu bisa nemongkeun kakuatan di tempat anu beda ya. Malamun bisa mah kudu sawaktu ya. Ku jalan kitu, pasukan company bakal bingungan dina museukeun serangan. Ceuk Tuan Mark Ronghestan deui. Saenggeus sakumna anggota pasukan ngarti kana eta taktik, Tuan Mark Ronghestan mimiti ngabagi-bagi kakuatan. Saenggeus dibagi 5 kakuatan, tetela sapasukan teh ukur boga anggota kurang leuwih 10 urang. Saban pasukan dina waktu anu bareng
kudu sanggup ganggu kana kekuatan company di mana bae ayana. Ku jalan kitu, maranehna bakal riweuheun moal sanggupeun nyusun kekuatan secara benar. Cek Tuan Mark Ronghestan. Mitra kaum dangu, saeunggeus sakumna anggota pasukan apal pisan karena eta taktik. Tuan Mark Ronghestan mimiti ngalatih taktik nyerang. Jadi cek Tuan Mark Ronghestan mah, anggota pasukan teh kudu bisa nyerang secara dadak-dadakan. Tur kudu bisa ngabalicet sagancang-gancangna. Lamun perlu jauhan taktik pertempuran secara langsung, urang kudu bisa nyerang lawan, tapi sabalikna lawan udah dibere bolongkrang yang nyerang urang. Cek Tuan Mark Ronghestan. Pikeun nyamunikeun kakuatan. Ayeuna mah pasukan teh leuwih loba cicing di jero leuweung, tibatan di lemur. Atuh ku kituna, sawaktu juru telik ti kumpeni ngayakeun panalungtikan, maranehna teu bisa ngalaporkeun kalawan gemet sabaraha lobana kakuatan pasukan ti desa kalihan asih teh. Di lemur teh estu kosong molongpong, teu kapanggih kagiatan euy. Kitu teh Tuan, nu aya ukur aki-aki atawa nini geus limpuran. Coba geus pararikun. Mun ku kami ditanya, kakaler jawabna teh, kalah kaki tuh. Mata keheul anu nanya. Lieur lah. Cek juru telik ti bangsa pribumi. Kira-kira ini kamana jalma anu jagjangnya damanya nobros bumi mah, ha? Cek Tuan Dick Van Krupp ngaliwatan juru basa sabab manehna mah Belanda totok. Kami sabaraha kanca keur ditaleungtik kamarana ngaleosna atawa nyumbutna Tuan. Tema juru telik. Mitra kaum dangu, ngan bae sabot juru telik masih keneh ngayakeun panalungtikan. Didayeuh kadipaten kadenge beja. Pajah ditukangeun markas, kapanggih aya salah saurang anggota kumpeni tiwas ngajeng jehe. Ku ayana eta beja atuh kaayaan teh jadi genjleung. Aya Rajapati, pagawe kumpeni ti bangsa pribumi. Manantang si genya eta Tuan Dick Van Krupp, dag-deg, muru ka eta tempat. Nyawe aya anggota kumpeni ti bangsa Belanda anu ngajeng jehe sisi kamalir. Manehna tiwas ku sabab sirahna tatuparna ditinggang ku batu gede. Atuh sapeuting eta mitra anggota kumpeni eueuh nu bisa reureuh sabab Tuan Dick Van Krupp teu meunang aya anu bisa reureuh satungtung acan manggihan saha nu jadi ulon-ulon Rajapatieuna. Moal kapanggih da mun itu ge leuwih pinter bagus kabur ka maneh. Cek anggota kumpeni ti bangsa pribumi. Nah bener na jadi ulon-ulon. Rajapati geus kabur ngajauhan tangsi. Tetela eta panyangka teh nyalahan pisan. Sabab dekungsi sababaraha jam ti harita. Geus kadenge deui anu ting corowok manggihan korban anyar. Aya Rajapati deui. Kadenge kumpeni ti bangsa pribumi gogorowokan ngabejaan. Atuh basa ngadenge kitu teh sakur anggota kumpeni geus rob deui nyalampeurkeun ka tempat kapanggihna korban Rajapati.
Datetela gitu pisan salah seorang anggota geus palastra bari getihna ulauran kene. Kurang ajar, soso penjahatna, soso. Tuan Dik Van Krup pegorowokan ngagunakeun ku basana. Katingali gembeurna ade. Cager. Waduh, mitra hanya kau. Kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui mitra. Nuhun kana paratosanana, hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.